Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sapara kanca ti kelompok 4 sejak nyimpunan materi mata kuliah budaya Sunda. Dina materi ngeunaan budaya nu aya di Sumedang nyaeta wayang golek. Di sagaran Cikuring nyaeta aya yang eca tenapi abratasena teras wae nu kahiji tentang sejarah. Dupi kumaha lalakuan atanapi sejarah kawitna mimitian ayana kesenian wayang golek di Sumedang. Simkuring sejak awal patosan kahiji saleresna upami kesenian wayang golek lebetna katatan Sunda khususna Sumedang parantos aya di sekitar tahun 1800-an. Ngawitanana ti daerah Cirebon nyata kapungkur aya wayang cepak. Aya wayang cepak anu kaleresan wayang cepak mah nyata khusus lalakon baban. Janten ngawitan wayang golek lebet ka Tatar Sunda ngawitanana berkembangna ti Cirebon. Janten kapungkur wayang golek dianggo sarana kanggo nyebarkeun agama Islam ku para wali gitu. Janten sejarah nama kapungkur lebetna wayang golek ka Tatar Sunda teh ngawitan nama ti Cirebon. Salajengna nyaeta aya asal usul. Menurut Akang upami ditinggaltina asal usulna, nah wayang golek ieu teh murni inovasi lokal Sumedang atanapi aya pangaruh ti kesenian wayang sanesna. Tah ieu tumali sareng sajarah. Upami anu tadi ku abdi disaurkeun kapungkur wayang cepak dina zaman kerajaan-kerajaan eta lalakon babat sapertos contohna dina karakter wayang cepak aya wayang menak eta nggambarkeun raja-raja di Tatar Sunda. Oge aya di antawisna karakter-karakter atanapi tokoh-tokoh anu kakoncara dina wayang cepak sapertos Raden Kian Santang atanapi Pangeran Cakrabuana gitu. Nah, upami kanggo perkembangan di Sumedang tumali sareng kaluyuan masyarakat di urang margi upami ningali dina sajarah kapangker wayang cepak memang berkembangna seseueurna di daerah Cirebon, Indramayu, Tegal gitu kan Brebes. Upami di Tatar Sunda mah khusus di Priangan Timur perkembanganana lebet wayang ti babad Mahabharata sareng Ramayana. Nah, janten aya pembenten antawis anu berkembangna di Cirebon sareng di Sumedang, khususna di Sumedang mah nyaeta lebetna teh kanu babad atanapi babon carita ti Ramayana sareng Mahabharata ti India. Janten karakter ge benten anu tadi kusimkuring disaurkeun aya sebagian tokohna tokoh-tokoh wayang menak ari di wayang golek Purwa mah di khususnya di Sumedang nyata wayang-wayang karakter ti Mahabharata sareng Ramayana di antawisna pamiti Mahabharata Pandawa 5 upamiti Ramayana tokoh Rawana gitu kan Kumbakarna Rama Sinta. Janten perkembangan wayang golek di Sumedang mah khususnya di Jawa Barat teh janten Priangan Timur janten eta mah pure wayang golek Purwa. Sengajanna nyata tentang pemekaran kumaha perubahan atanapi pemekaran pagelaran wayang golek ti zaman kerajaan kapungkur dugi ka zaman Kiwari. Saleresna eta perobihana signifikan pisan. Janten ai kapungkur mah nanggap wayang golek teh di golodon bumi di teras pamela. Nah, seiring berjalanna waktos janten wayang golek teh aya nama biasa katingal di pangaduan deh tos nganggo rupi-rupi perlengkapan properti anu
serba modern kapungkur tak acan nganggo sound tak acan nganggo lighting tapi kan aya nama panggung atau rigging nganggo lighting parleted dengan teras nganggo gun smoke teras sound system lagi anu memang diluyukeun sareng kebutuhan zaman ayeuna. Menurut Akang, saha anu dianggap jantan pencipta atau atu pelopor wayang golek di Sumedang ieu? Seharusnya seueur tokoh-tokoh padalangan di Kabupaten Sumedang di antawisna almarhum Bapak Kidi, teras almarhum Mama Sudia, almarhum Bapak Taryak, almarhum Bapak Udaya, almarhum Pak Ono, teras almarhum Padalang Mumun. Seharusnya seueur di Sumedang tokoh-tokoh anu fokus ngidangkeun kesenian wayang golek khususnya di Kabupaten Sumedang di antawisna anu tadi kusimkuring disebutkeun. Salajengna saha anu dianggap dalang anu kasebat legenda di Sumedang? Numutkeun simkuringna Bapak Udaya almarhum eta anjeunna fokus dina midangkeun kesenian wayang golekna di Kabupaten Sumedang dugi ka kasokor ka keluar daerah dina tahun 1870-an. Salajengna kumaha kawitna Akang tiasa janten dalang yang golek maya di Sumedang ieu? Salarosna ieu pangaresep ti budak. Janten kalasan ka pungkur abdi nuju barangkali keneh resep kana wayang gitu. Terus ditelema nama panginten waktos simkuring di SMK. Terlebat ke SMK Witan. Janten anu cukang lantaran simkuring janten dalang mah nyata tina pangaresepnya. Kinten-kinten tos sabaraha lami Akang terjun di dunia perwayangan atau persenian. Kirang langkung 12 tahun. Pamigina pagelaran wayang supaya disebat ngaruak. Menurut Akang, naon hatina ngaruak teh sareng kangge naon prosesi ieu sok diayakeun dina wayang golek. Membuatkan simkuring panonton seueur pisan versi naon eta ngaruat. Tapi membuatkan simkuring mah versi simkuring ngaruat teh nyaeta nguatkeun ameh karuat dalam artian karuat teh karuat rohanina karuat jasmanina lagi dina sajian pagelaran wayang golek ruatan seueur pisan filosofi anu di sajikan mungkin dalam di antawisna dina lalakona terus jelas intinya eta mah. Terus dina acara ruatan sok aya sasajen. Hartosna sasajen eta ngandung simbol-simbol sareng filosofi anu memang eta guareun hungkul di antawisna aya hampangan, aya cikopi pait, cikopi amis gitu kan. Eta simbolna kan cikopi pait, cikopi amis sapertos di kahirupan urang. Urang kan moal sadelana hirup amis, kantos aya pait. Terasa hampangan. Urang teh saur pariposna masing hampang birit lah gitu kan. Terus aya sapertos bakakak gitu kan. Terus endog, terus cai kahuripan 7 pusat mata air gitu kan. Seueur lah simbol-simbol anu diantawisna dianggo dina sajian ngaruat eta pamidi guarang moal cakapu saja anu diantawisna anu disebat ngaruat teh nyaeta nguatkeun gitu kan ya. Terus upami secara logika dina pagelaran wayang golek ruatan memang hiji dalang teh perang sareng anu aya di dinya margi identik suku kapungkur atau napi sanes aika nantinya dan isu di masyarakat kapungkur ngaruat teh hubungan sareng dunia metafisika memang laras gitu kan eta hubunganna sareng gaib. Janten ngaruat teh saur simkuring mah upami ditinggali ku secara logika memang eta aya pisan hubungan sareng gaib. Janten aya hiji perjanjian antawis gaib sareng dalang. Janten teh sagawayang dalang teh ngaruat termasuk simkuring tos can mumpuni pisan kanggo ngaruat gitu. Janten tos kedah aya gelar dalang kanda buana
saupami di dosen mah panginten aya gelar profesor gitu kan ngemet biasa meureun janten naon dekan janten rektor gitu kan tah ngaruat ge sami gitu dalangnya kena tos galuh gelar kanda dalang kanda buana di antawisna ada melewati lah beberapa ratus panggung gitu kan janten teu sagawaya gitu. Nah anu mawi kitu janten dalang galuh tanggal waler dina ngaruat mah jadi ngaruat teh perjanjian antawis dalang sareng makhluk anu aya di eta daerahna gitu dalam artian perjanjian teh da urang mah tetep ari mingkeun mah ka pangerannya cuman panginten aya perjanjian di dinya teh entong ganggu lah gitu kan ya eta secara logika tapi saupami dikaitkeun sareng filosofi memang ngaruat teh saeueur pisan filosofi anu tadi itu sing menjelaskeun janten ngaruat teh sebagian tina nguatkeun supados karuat. Mun sakitu wae anu kapihatur, hatur nuhun ka Akang Yayang atanapi Kidalang Abratasena anu parantos kersa diwawancara. Dicakapkeun wae sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.